Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu oleh satya mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang S. Argayuda Channel nuju di mana wae ayana boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngumbara di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi dina waktos ieu nuju aya dina kawilujengan aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin, kalayan parak rejeki dijauhkeun balaina tur patepang sareng kabagjaan lahir tumekaning batin. Para wargi simkuring dina dinten ieu masih ngadungikeun carios nyambung anu judulna Nu Ngelmu Rawa Rontek. Masih carios silatnya, silat nu ngandung misteri. Ngalalakonkeun Wisnu Kamandaka anu nuju ngalalana. Kalayan dicarioskeun dina dinten kamari dina episode anu parantos kalangkung Wisnu Kamandaka janten nambihan balad margi kita pakulung tos nyandak hiji putusan bade ngabakti nyarengan lumampahna Wisnu Kamandaka. Kalayan manehna bade ngeureunan tina laku jahat. Sabab manehna jadi ingetin kana amanat-amanat guruna. Tamangga supados kauninga kumaha kalajengan tina ieu carios dangukeunna dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Kalayan simkuring teu oleh-oleh ngahaturkeun mangrewu-rewu rasa nuhun ka para wargi anu parantos ngawujudkeun tanda cinta tur mikareus kana sastra sareng budaya Sunda. Muga-muga kasundaan salawasna nanjung di tatar Sunda. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu Ngelmu Rawa Rontek bagian ke-35 karyana Andang S. Argayuda karya simkuring. Jeung aing siamah sarkawi kita pakulung teu cicingeun langsung jumurelat begatan ge sarkawi jeung si Rahong
Tumerapna ka Kisarkawi ngaredak ngeleper sieun. Kisarkawi teu nyangka dian kita pakulung bakal ngabalad jeung Wisnu ka Mandaka. Tapi manehna kagok asong, laju baparengan jeung Sirahong narajang kita pakulung. Ari Nyi Mamah jeung Mangkarta langsung campu jeung anak buah Kilodaya. Najannya anak buah Kilodaya teh rancing sina ulin main pona. Tapi Nyi Mamah jeung Mangkarta nu ayeuna lain jalma samanea. Harita oge tongkat Nyi Mamah terus-terusan kumolebat. Sakabeh panarajang anu datang ka manehna bisa katangkis. Kakarasa gebragan tongkat Nyi Mamah geus bebeunangan. Saurang musuhna ngagoak ka babuk puhu ceulina. Langsung babangkieungan, laju ngajauhan pakalangan. Sakilat Nyi Mamah ngulinkeun di tongkatna. Awakna kumolebat dina jurus-jurus sok mojin. Sakilat tongkat ruyungna ngababuk bincurang musuhna anu rek ngajejek ka Nyi Mamah. Aduh, musuh Nyi Mamah ngagoak bakat ku nyeri. Dua urang anak buah Kilodaya akhirna tatu kabeunangan ku Nyi Mamah. Mangkarta teu eleh geleng. Bedogna sababaraha kali ngabelenterang diadu jeung bedog musuhna. Tapi dina hiji kesempetan bedog Mangkarta nyuwuk ka musuhna nu rek narajang manehna. Teu salah deui bedogna ngagabres kana pingping musuhna. Tobat! Anak buah Kilodaya ngajerit. Pingpingna gudawang tapak bedog Mangkarta. Laju ingkud-ingkudan ngajauhan pakalangan. Aduh iung, aya deui anu ngagorowok. Horeng anak buahna Kilodaya kabeunangan deui ku tongkat ruyung Nyi Mamah. Huluna dibabuk make kekuatan tenaga anu satarikna. Saurang anak buah Kilodaya langsung numprak teu hudang deui. Kacaturkeun kita pakulung. Dina darna galungan ngalawan Kisarkawi jeung Sirahong teu aya kasulitan. Sebab Kisarkawi jeung Sirahong rumpad-rumpad sieunun. Atuh dina hiji kesempatan kita pakulung kumolebat dina jurus garuda ngapak. Pedogna kumolebat ka Kisarkawi. Kalayan teu bisa disingkahan, pedog kita pakulung ngagabres kana beuteung Kisarkawi. Aduh ampun kita pakulung. Kisarkawi ngagubrani ban lemah. Getih ngabayabah tina beuteungna Kisarkawi. Guru Sirahong ngagaro bari ngagajleng ka guruna. Tapi kita pakulung anu geus ngewaeun ka Sirahong jeung ka Kisarkawi. Basa Sirahong keur ngalayang anu maksud nulan guruna langsung dipapag ku kita pakulung dina gerakan gugur gunung. Cebrot dampal su kita pakulung nengal pisan kana dada Sirahong. Tobat Sirahong ngajerit maratan langit. Laju awakna ngagedebut di ban lemah. Nampasna reng hapranjug laju ngulahek kapiuhan. Nempa musuhna geus teu walakaya, kita pakulung kumolebat mantuan Nyi Mamah jeung Mangkarta. Atuh puguh eta anak buah Kilodaya ngaredak kawalahan. Keur mah dina nyanghareupan Mangkarta jeung Nyi Mamah oge marenehna teh meh kateter. Teu nungulila anak buah Kilodaya ting kocea kakeunaan panarajang kita pakulung. Pon kitu deui Nyi Mamah embung eleh. Manehna ngarubuhkeun deui saurang anak buah Kilodaya. Anak buah Kilodaya teu mangga pulia. Kari dua urang dia anu masih regejeuk. 3 urang rubuh ku Nyi Mamah, 2 urang ku Mangkarta, 3 urang boborot getih kakeunaan gobangna kita pakulung. Antukna nu duaan milih kabur, ninggalkeun gedugna. Teu nolih ka baturna anu keur humargung. Oge siga anu teu melangeun ka gedugna anu keur patutunggalan jeung Wisnu ka Mandaka.
Harita Kilodaya oge apaleun yen anak buahna pada asor. Tapi manehna teu biseun ku kumaha. Saumur ancrup kadunya kajawaraan kakara harita Kilodaya mangih anu kacida rancingeusna. Panarajang Wisnu ngajadikeun manehna paciweuh nyingkahanana. Nu antukna Kilodaya teu bisa nulungan anak buahna. Satadina gede angkoh sabab aya kisar kawi. Ari pek kisar kawi sagebragan oge geus numprak guyang getih. Kilodaya elmuna saluhureun kisar kawi oge saluhureun kita pakulung. Lamun lain Wisnu manu jadi lawana pasti geus bobor karhayuan. Kilodaya ngadadak bingbang. Bakuna nempo balad-baladna panumprak teu walakaya. Tapi rek mundur kagok asong. Manehna anu kakoncara jawara kahot pirah ku rek sumerah kitu-kitu wae. Kilodaya cenah anjeun teh sanggup maehan kula. Geuning ti tadi ukur kokolebatan nyogobang. Nah teu boga jurus-jurus anu leuwih ampuh ti eta. Wisnu kamandaka ngahaja ngajejeleh Kilodaya. Maksudna supaya Kilodaya kahudang amarahna. Montong waka jumawa budak bau ceringau. Aing can ngaluarkeun jurus-jurus anu mateni. Kilodaya mimiti kasigeung. Awakna ku meleter nah nafsu anu ngagugudug. Matana beki burahay nandakeun mucukna amarahna. Nya sok geura keluarkeun jurus-jurusan matak mateni teh siga kumaha. Wisnu beki ngajakeun. Sabab lamun musuna ngaberung ku nafsu amarah, jurus-jurusna bakal amuk asor teu puguh. Ciat Kilodaya teu loba omong deui. Awakna kumolebat dina jurus bagong bayangan. Awakna kumalayang. Bedog panjangna ngahius karah kana beteung Wisnu kamandaka. Wisnu menang panarajang anu sakitu cepetna ukur ngageserkeun suku kencana ka gigir. Laos bedog Kilodaya ngaliwat sabaraha senti tina beteung Wisnu. Wisnu ngagebegeun awakna bari suku katuhna langsung kumolebat. Cuprod dampal suku Wisnu nengel kana kekemplongan Kilodaya. Jarig-jeg Kilodaya ngajarig-jeg laju jingkrak ka tukang. Saterusna kumolebat deui dina gerakan dadalinya mermangsa. Bedogna nyewuk ti luhur rek narok sirah Wisnu kamandaka. Wisnu jingkrak kegigir. Laju dina gerakan jurus sok mojin. Sukuna deui-deui kumolebat. Cebrod dampal suku Wisnu nenggel kana hulu angen Kilodaya. Aduh, Kilodaya ngagerung. Awakna moyongkot nahan kenyeri. Napasna ngadadak eungap. Buru-buru mundur sababaraha lengkah. Sanggeus narik napas panjang, Kilodaya langsung nerajang deui. Podogna kumolebat deui dina gerakan bulan sapasi. Tujuanna rek migas beheung Wisnu kamandaka. Wisnu kamandaka meunang panarajang kitu laju ngareundegna jurus tarte katiup angin. Laos bedog Kilodaya ukur nyabet angin. Tapi Kilodaya sakilat mapagag Wisnu ku tajongan Cibarusah. Suku katuhna ngaragado Wisnu. Tapi Wisnu najan keur kagok buru-buru ngobahkeun leungeun kencana. Deg dampal suku Kilodaya katanggis ku Wisnu. Kajelang Wisnu jingkrak ka tukang dina jurus dewa monyet. Laju pasang deui kuda-kuda.
punten ngasoila sekedah para wargi. Biasa simkuring sejang nyaring ngemutan ke para wargi anu kalersa nuju ngadangukeun ieu dongeng. Atau utamina panginten kanu nembeannya. Bilih YouTube nanti acan di subscribe, punten di subscribe heula. Tiasane subanas di mana simkuring medar di lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung demonggan dina YouTube para wargi. Kalahian ulah hilap like-na oge komentarna. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Wisnu kamandaka jeung Kilodaya jojoh patung tunggalan pada ngagunakeun jurus-jurus tahap luhur. Duana ting kolebat dina gerakan-gerakan anu matak helok kana nempo. Wisnu ngagunakeun jurus kidang kancana, sedang Kilodaya ngagunakeun jurus-jurus pamacan. Duanana silih arah pati. Modar sia Wisnu. Kilodaya ngabentak bariku molebat dina jurusan nu kacida cepetna. Manehna ngamangpaatkeun kaayaan Wisnu anu keur jungkir jumpal ningkahan jurus pamacan Kilodaya. Teu salah deui, kobang Kilodaya ngagabres kana cangkeng Wisnu kamandaka. Aduh, Wisnu ngajerit, laju nincak lemah bari leungeunna langsung nungkup cangkengna. Getih langsung lucur tina cangkeng Wisnu kamandaka. Kang Wisnu, ieu mah ngagoak bari awakna rek ngagajel muru Wisnu, tapi geuwat dijuang ku Mangkarta. Cicing Nyai moal naon ieu? Mangkarta cumarita ka Nyi Mamah, sebab manehna yakin Wisnu moal naon. Bener caritaan Mangkarta. Sanggis Wisnu nungkup cangkeng anu gudawang teu sakara-kara. Rahutna anu sakitu gudawangna rapat deui kaya urut-urutna acan. Ajian warontek. Kilodaya mani colok nempok ayan Wisnu. Geuning budak murah teh miban aji warontek. Ajian anu teu bisa sagawaya kapimilik ku sambarang jalma. Nempok ayan kitu Kilodaya langsung ngasupkeun gobangna kana serangkana. Cek pikirna percuma make gobang da moal matak mateni. Manehna laju gerenceman mapatkeun ajianana, ajian maung sancang. Kilodaya teh pangna boga ngaran kitu oge pedah geus kakoncara bogeun elmu maung lodaya. Meunang guguru ti leuweung sancang. Awakna ujug-ujug kumalater. Ramo-ramona ngaredak kerung tur hariras. Kilodaya ngagerem, laju awakna kumolebat rek ngarontok Wisnu kamandaka. Dua leungeunna nyolodor ka hareup anu dituju rek nekuk ti koro Wisnu kamandaka. Wisnu meunang panarejang kitu laju narik suku katuna ka gigir bari langsung ngagelekeun awakna. Plos panarejang Kilodaya ukur ngaliwat sabaraha senti tina awak Wisnu. Sakilat Wisnu najongkeun suku katuna dina jurus tajongan malaikat penakluk iblis. Tapi memeh suku Wisnu nepi kana sasaran Kilodaya jungkir jumpal tingkahan suku Wisnu. Kilodaya kuda-kuda dina deui dina jurus pemacan. Awakna ngadakom dina teuneuh. Suku tukangna nojer kana taneuh. Sanggeus kitungan sakilat awakna ngablesat ngarontok Wisnu kamandaka. Tapi Wisnu teu cicingeun.
Nagerakan anu sarua cepetna Wisnu umalayang. Suku katuna nyolodor ka hareup. Wisnu mapag kilodaya ku jurus temrag jagat. Cebrod. Dampal suku Wisnu ngacebrod kana sirah kilodaya. Tumrapna ka kilodaya awakna langsung mental ka tukang. Tapi Wisnu oge sarua ngagedebut ni bandemah. Tapi buru-buru hudang deui ngabebener tangtunganana. Ari kilodaya basa awakna mental ka tukang langsung salto kalayan napak deui dina lemah. Ieu budak ngora teh nyaan lain ukur beja. Tanaga jerona kacida rongkahna. Kilodaya ngagerendeng manehna kacida kageteunana ku wawasan Wisnu kamandaka anu sakitu ahingna. Tapi kilodaya keukeuh panasaraneun ku Wisnu kamandaka. Manehna langsung narajang deui. Awakna ngagajeng lir maung lodaya rek ngarontok mangsa. Sabudeurna eta tempak ngadadak jadi geueuman. Kuku kilodaya ngadadak siga manjangan. Matana burahai ngandung sima. Basa panarajang kilodaya rek meh nyampe ka Wisnu. Sakilat Wisnu ngareundeukna jurus tarate katiup angin. Lajungan sakilat tuurna disunulkeun ka luhur. Leungeun katuhuna diheumatkeun ti luhur ka handap. Teu salah deui. Tuur Wisnu ngajeduk kana hulu angan kilodaya. Pon kitu di leungeun katuh Wisnu ngahabek kana pundukna. Aduh, kilodaya ngagerung. Awakna langsung ngabebet ni bandemah. Tapi awak kilodaya lir maung lodaya. Waktu awakna ngabebet langsung ngagorentelan. Sanggeus jauh ti Wisnu awak kilodaya ngagajleng hudang deui. Kilodaya pasang deui kuda-kuda. Bibirna kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun paranca. Tepati lila kilodaya robah tangtungan. Halisna harudang, bukna rancung. Untuna jadi bijil sihung. Dan juga gaur sadasora maung lodaya. Jang Wisnu ati-ati kilodaya ngaluarkeun emu pamungkasna. Kita pakulu ngagero ngelingan Wisnu. Wisnu kamandaka sokna sanajan teu dielingan ku kita pakulung oge geus ngartieun. Yen kilodaya ngaluarkeun ajian pamungkasna. Ajian anu nyamat siluman maung lodaya anu ngageugeuh leuweung sancang. Tapi Wisnu oge apaleun kanu ngaratuan segala siluman maung. Nyaeta Raden Mongklang. Wisnu kamandaka pasang kuda-kuda sajajar leungeun katuhuna disuaikeun kaluar. Kitu deui leungeun kencana dinagarakan anu sarua. Geus kitu dua leungeunna dirapetkeun lebah cangkengna. Napasna dialonan. Batina menta idin ke Raden Mongklang sejanalukeun siluman maung. Basa awak kilodaya kumalayang rek karontok Wisnu. Wisnu langsung ngobahkeun dua dampal leungeunna. Anu tadina dirapetkeun dina cangkeng lalauna didorongkeun ka hareup. Laju tina dua dampal leungeun Wisnu aya nu ngaburi nyai mapak awak kilodaya. Ceblug aya sora diadu anu rongkah. Tobat kilodaya ngajerit. Awakna langsung ngagedebut ni bandemah. Tapi najan kacidari puhna kilodaya nyoban hudang. Manehna gede kaera lamun terus numprak. Tapi memeh hudang langsung diburak ku Wisnu kamandaka. Puah, lumpuh sia kilodaya. Wisnu ngabentak pari ngabura awak kilodaya. Dadak sakala waruga kilodaya anu maksud rek hudang ngagedeblug deui ni bandemah. Awak kilodaya ngalumpuruk lir kapuk kaibunan kawas kapas kahujanan. Teu biseun ngutekeun curug-curug acan. Ampun Wisnu kamandaka kula nyerah. Kilodaya antukna rumaseun eleh jejaten ku Wisnu kamandaka.
rasakeun we heula buah tina laku anjeun Kilodaya. Kula rek nurungan heula anak buah Andika. Wisnu saterusna ngaleos nyampeurkeun ki Sarkawi anu keur gegerung guyang getih. Tajuraheut anu gudawang tapakobang kita pakulung teh dirampak ku Wisnu. Kerencem babacaan. Teu sakara-kara raheut ki Sarkawi ngadadak rapat deui. Aduh nuhun teuing Jang Wisnu, geuning anjeun teh luhur ilmu oge luhur budi. Kula anu niat jahat ka anjeun bet malah ditulungan. Ki Sarkawi nyuksruk bari acong-acongan nyembah ka Wisnu. Manehna ngarasa tumarima kana kebersihan hate Wisnu ka Mandaka. Ulama ikhlas nulungan sing saha wae. Jung wae geura mulang. Sebab diteruskeun oge anjeun malah bakal menang balai anu leuwih ti kieu. Barina oge naon untungna ngaroga hala diri kula. Wisnu ka Mandaka nitah mulang ka Ki Sarkawi. Taya riuk-riuk anu boga rasa dengdem. Ampun Jang, moal kumawani deui. Komo ayeuna anjeun geus nurungan diri kula. Ki Sarkawi bener-bener nyerah ka Wisnu. Sanggeus kitu Ki Sarkawi langsung indit dibarengan ku Sirahong. Saterusna Wisnu nulungan sakabeh anak buahna Kilodaya. Anu tatu diubaran ku manehna nepi ka cager deui. Tapi Kilodaya mah ku Wisnu teh teu daekeun ubaran. Sabab ceuk hatena jalma model Kilodaya mah kudu dibere heula pelajaran. Hei Kilodaya, kula apal anjeun miboga ilmu mongodaya. Ngan hanjakal kula wawuh jeung rajana. Jadi ilmu siluman anjeun moal bisa nyilakakeun diri kula. Wayahna anjeun bakal ngagoler teu walakaya salila sapoe sapeuting. Mun hayang mulang jung wae minta digotong ka anak buah anjeun. Wisnu panjang lebar cumarita ka Kilodaya. Atuh saterusna Wisnu nitah ngagotong Kilodaya ka anak buahna. Deuh ari ujang, geuning hati anjeun teh kacida mulyana. Da mun seuk emang mah dikojoran tah Kilodaya teh. Kita pakulung kacida reuseunana ku Wisnu ka Mandaka. Anu nyata-nyata ngabogan hate welas asih ka sesama. Mang, lain urang anu kadua wenang kanggo ngahukuman jalmi jahat. Sabab saur keterangan oge cenah. Sing saha jalma nu nyieun kahadian ka jalma nu lian, maka eta jalma bakal diganjar jeung dimulyakeun ku kahadianana. Tapi sing saha jalma nu nyieun kajahatan ka jalma anu lian, maka eta jalma bakal dihukum jeung dicilakakeun ku kajahatanana. Wisnu panjang lebar nepikeun pamanggihna supaya kahartian ku kita pakulung ku Mangkarta oge ku Nyi Mama. Para wargi rupina cariyos nyambung anu judulna Nungel Murawarontek bagian ke-35 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu cariyos. Obor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Gersang hapunten kana sanis kanten kaluluputan kalelepatan sim kuring dina enggoni ngadugikeun ieu cariyos. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.